Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang dari sareng mesin kuring Aji Sastrawan Jibral dina pangajaran bahasa Sunda. Serta candi kawitan, hayu urang ngadoa sasarengan. Ngadoa rengsek. Minggon kamari saderek parantos diajar ngeunaan laporan kegiatan, parantos dipasihan pancen ngeunaan laporan kegiatan, Bapak parantos ninggal pancen-pancena nyeratna tos sararaya pisan, tos tiasa dipedalkeun dina media cetak. Tapi sok sanajan kitu, aya nu masih emut, naon anu dimaksud laporan kegiatan? Leres. Laporan kegiatan teh mangrupa hiji ringkesan kegiatan, lalampahan, atawa naon wae nu geus kalaksanakeun. Tah, dina laporan kegiatan teh sok ditilik tina eusina, dibagi jadi 3. Cobi naon wae? Nu kahiji aya laporan kegiatan tangtuna. Anu kadua aya laporan keuangan, sareng nu katilu aya laporan jurnalistik. Eta materi dina minggon kamari. Ayeuna urang lebet kana materi nu anyar ngeunaan kawi. Sarta acan lebet kana materi nu anyar saderek kungsi atau henteu ngupingkeun lagu anu saperti kieu. Lagu anu seperti kitu anu dingarana kawi Sunda. Nah, naon wae sih nu jadi keistimewaan lagu kawi Sunda teh? Hayu urang diajar maham kana kawi Sunda. Tujuan tina pangajaran ieu nu kahiji, saderek dipiharep bisa ngabedakeun kawi Sunda pop jeung kawi Sunda klasik. Anu kadua, saderek bisa paham kana unsur-unsur anu aya dina kawi Sunda. Kawi Sunda ngandung harti hiji rakitan basa anu ditulis ku para pujangga atawa para seniman anu ngabogaan birama anu tetep. Kawi kaasup kana puisi Sunda nu eusina teu ngawangun carita. Jadi tangtuna wae beda jeung carita pantun atawa wawacan. Nilih kana zaman baheula kawi Sunda tradisional atawa kawi buhun ngagunakeun 5 nada. Pasti tas aruningan aya da, mi, na, ti, la. Atanapi urang sok wano, atanapi sok digalindengkeun jadi kieu. Da, mi, na, ti, la, da. Da, la, ti, na, mi, da, na, mi. Da mina mi da mina tila tina mida. Nilih kana zaman ayeuna kawi geus robah jadi hiji lagu nu ngagunakeun 7 nada. Pasti ya ge uninga atuh saderek. Aya do, re, mi, fa, so, la, si, atau biasa disebut nada diatonis. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Siga kitu. Nilih kana sajarahna kawi dibagi jadi 3 kurun waktu. Nu kahiji
aya kawi buhun atanapi kawi klasik. Ayana kawi buhun atanapi kawi klasik nyaeta saacan zaman Jepang jeung pas di zaman Jepang. Contoh lagu nu kaasup kana kawi buhun atau klasik nyaeta Banjar Sinom. Ieu laguna. Nil perakura tebikan pairiri pasnya apa bentar paham geranya panya. Pasnya apa bentar paham gujur pasalia. Anu kadua aya kawi zaman Jepang mangsana ieu rakyat Indonesia keur dijajah ku kaum Jepang. Contoh laguna aya Es Lilin, Wilujeng ngupingkeun. Contoh nu kadua aya lagu Geger Sore. Ieu laguna. Kilang barak kata kilang 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 barak jadi awi. Anu katilu aya kawi Wanda Anyar. Ieu kawi ayana di zaman ayeuna. Mangsa tahun 50-an nepi ka ayeuna. Contoh laguna aya Kalangkang, ieu. Contoh lagu nu kadua aya Mojang Priangan. Jeung contoh lagu nu katilu aya Potret Manehna. Imutna tetepna sagalana ngan keur kuring bae. Kawi kaayana keunana sok disebut pop Sunda. Lagu pop Sunda anu sok diheulangkeun ku Darso. Jalan satapak kajujuk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diterang. Lagu nu sok diheulangkeun ku Yayan Jatnika. Dul Sumbang. Saderek sadaya salianti kawi aya oge nu sok disebut kakawihan. Tah, ari kakawihan mah sarua jeung kawi. Ngan bedana kakawihan mah diheulangkeun ku barudak nalika keur alulin di buruan. Biasana sok disebut kawi barudak atawa kawi murang kali. Contoh kakawihanana nyaeta aya Oray-orayan, endek-endekan, jeung aya paciwit-ciwit luntung. Kawi di jerona ngandung unsur-unsur. Nu kahiji aya adegan lahir, nu kadua aya adegan batin. Asup kana adegan lahir kawi, nu kahiji aya tipografi atawa wangun, anu kadua aya pilihan kecap atawa diksi, anu katilu
aya citraan atau imaji, nu kaopat aya gaya bahasa atau figuratif, sareng nu pamungkas nu kalima aya purwakanti. Anu kaasup kana adegan batin kawih nu kahiji jejer atau sense, anu kadua rasa atau feeling, anu katilu wirahma atau atun, anu kaopat amanat atanapi attention. Tah kitu saderek sadaya pikeun evaluasi dina pangajaran dinten ayeuna. Pek jawab pananya ieu. Anu kahiji, naon bedana kawih klasik jeung kawih pop? Anu kadua, naon anu dimaksud kakawihan? Anu katilu, terangkeun naon wae anu kaasup kana adegan lahir kawih. Nu kaopat, terangkeun naon anu kaasup kana adegan batin kawih. Alhamdulillah reng saya geuning materi ngeunaan kawih teh kumaha? Gampang kan? Tah, kanggo minggon payun urang insyaallah tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng simkuring Aceh Serawan. Hatur nuhun kana paratosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.